Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun kisah Sayyidina Umar ngahadang Kangjeng Nabi nu rek nyolatkeun munafik. Yuk urang simak bareng-bareng. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون Wallahu a'lamu bimuradi wala tusallilan aja nyolati sira Muhammad ala hadin ing atase kang suci kang tetep saking munafikin mata kang mati ahad abadan dalam salawat wala takum lan aja ngadag sira Muhammad ala gabri ing atase kuburan ahad didapnina ziaratin kena alah mendemat wa ziarainhum Insa turuni munafikin kafaru iku kang kalu iku kalufur ya munafikin gaba billahi Allah Rasulullah wa matulan mati ya munafikin gaba wahum utawi ya munafikin fasiquna iku kang fasik kabeh kafiruna tegese kang kafir kabeh ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون Allahu alam bimuradi wala tujib galan ajang ngahengkeun ning sira ajang ngajibkeun ajang nganekeun kaing sira Muhammad amwaluma pirang-pirang hartana munafikin lan pirang-pirang anake munafikin innama yuridullahu an pasina ngarepakeun sapallahu yu'adzibahum inya tajiksa ya Allah min munafikin biha kalawan amwal aulad di dunia ing dalam dunia wa tazhaqa lan ma tutakujud tegas ma tuan pusuma pirang-pirang napase munafikin hum udulan tuhala utaya munafikin kafiruna iku kang kafir kabeh kafiruna iku kang kafir kabeh sakumaha kamari geus dijelaskeun aya tokoh munafik ngaranna Ibnu Ubay ngaranna Abdullah bin Ubay bin Salul boga anak ngaranna Abdullah keneh ngan Islam bagus pisan agamana Masya Allah kadang-kadang kan gitu di lembur urang ge bapak nama musuh ka kiai anak namakan bagi lo bakal nukos karek itu yege kan bapak nama musuh kanjeng Abdullah bin Ubay tapi anak nama Masya Allah pohara Islam nak bagus nak soleh tidinya kayaan Ibnu Ubay teh gering sangeus teh gering paeh kamu nampak mah paeh sarua jeung kotok paeh tapi lamun ka kiai pupus gitu kan lamun kanu saluhureun
eta teh tilar dunia. Lamun ka Kangjeng ngalih. Iya tuh ya bahasa-bahasa khusus. Mun ka si eta qoid. Eta bahasa-bahasa. Jadi aya ketentuan. Tak Sunda mah kos gitu kan, masyaallah. Ke kula rek sare heula bagus tah urang. Emang kula rek sare heula gan ngeunah abdi bade leleson heula. Eta ge sopan teuing ka sorangan leleson. Ke simkuring bade itu naon gitu ngaranna. Ayo lamun nanya mah aya dupira mah oh nuju leleson tah kan geunah. Tuh. Kan bahasa beda. Lamun ka sahandapeun saya tak ka mana molor gini cukup sakitu ge ulah nuju sare beuh sopan amat itu perlu disopanan bos kitu mah molor geus beres lamun ka saluhureun oh nuju sare saluhureun deui kulem saluhureun deui leleson masyaallah saluhureun deui nuju ngalayang mainnya cara kiai beda-beda. Nah, Ibnu Ubaid Jolbe anakna nu ngaran Abdullah teh datang ka Kangjeng. Masya Allah. Gusti Rasul abdi teh gaduh pamunut ka Gusti teh aya naon Abdullah? Pun bapa teh tilar ayeuna teh ngantudkeun tuluy abdi teh nyuhunkeun ka Gusti teh hiji supados pangyalatankeun rama abdi teh nyuhunkeun supados dihapunten ku Gusti Allah beungeun teh kana ceuli ya Allah kahiji kaduana mah atuh manawi we Gusti Rasul teh aya dina panghibar ieu teh hayang we di kapananku Gusti Rasul malah mah upami aya tilas acuk tuan komis teh mah bade dianggo we ku pun rama teh supados engke tiasa ngahujah we di payudun Gusti aduh ngeudah urang lain kitu pan ngomong lego Kyai bisa teu nyolateun ku emang abah kula paeh ulah geus sok geuseuy ka panggung baboy abah siap modar burung mun aya waktu pangyalateun kiai ya jasa tapi ngeunaheun teh urang mah nya geus seubeuh teh kitu tah ya Allah ya Rabbi ka abah ge paeh segala naon darajatna sarua jeung kucing garong burung tapi kan di Bandung mah lain Garut ngeunaheun anawi teh kan ngeunaheun teh kos ieu tah sopan kan abdi teh gaduh pamunut teh ka Gusti Rasul teh purnawa teh tos ngantunkeun mawi ieu lah atuh da dihenteu-henteu ge meureun nyaah karama teh manyai di akhirat kudu disiksa mah hiji atuh pangapanankeun malah kapana ge komis Gusti Rasul tuh kaduana atuh pangyalatankeun ngaieu pamunut abdi teh Kangjeng teh apal lamun ieu teh munafik tapi ngaliri ka putrana ieu teh jelema anu istimewa Islamna bagus Kangjeng Rasul teh kieu hayu teh Kangjeng Masya Allah hayu langsung datang ka ditu di kapanan ku Kangjeng Rasul beres di kapanan langsung disolateun Sidina Umar geus kieu cek Kangjeng hai cek Sidina Umar munafik tapi Sidina Umar tetap kekeh malah mah dihalangan dihareup jadi Sidina Umar kieu naonan mar munafik eta hebatna Sidina Umar eta Masya Allah dihalangan jadi ieu mait Kangjeng Nabi nangtung di dieu ngadeg Sidina Umar dihareup dihalangan ulah kabayang urang hebatna Sidina Umar Kangjeng Nabi bisa munafik jawara bisa kos gitu tak jawara
tapi rahasia naon mantap Kangjeng Nabi teh tetap nyalakeun bae horenganan aya rahasia nu urang teu nyaho sir Kangjeng Nabi anu terpendam di benak hatina anu teu kanyahoan ku balerea horenganan Kangjeng Nabi teh beranggapan bahwa lamun Kangjeng Nabi nyalatin ka ieu munafik padahal mah nyalatin agengan sakadar zahir hungkul di dieu teh kapan aya anakna nu anakna teh horenganan dianut lantaran anak Ubay ibnu Ubay seluruh munafik musyrikin teh manut ka Abdullah bin Ubay termasuk ka anakna harapan Kangjeng mun kaula nyalaten urusan Abdullah bin Ubay manggeus paeh tapi dampak tina nyalaten bakal aya anu di luar konstatif di luar pemikiran di luar akal manusia tetap nyalaten Allahu Akbar Allahu Akbar Allah opat takbiran selesai Sayyidina Umar gideg bae tah ku hebatna Sayyidina Umar ku luhurna Sayyidina Umar maka turunlah ayat ieu wala tusalli ala ahadin minhum mata abada geus sabaraha ayat anu diturunkeun gara-gara Sayyidina Umar lain jelema leutik berarti Sayyidina Umar sabaraha ayat aya 10 ayatna anu gara-gara Sayyidina Umar turun ayat Masya Allah pohara berarti Sayyidina Umar tuh Sayyidina Umar bener gak? Gusti Allah teu ridoeun tuh kan abi urang nyalakeun munafik geus kikieuan bae cek sikang nyedak ka heula mah sia ge nyaot ti aing ai kituna mah cek tapi itu nah rahasiana coba ge helekeun bener bae selesai dikuburkeun mulai arasuk Islam konco Abdullah bin Ubay teh maraca syahadat di payunan Kangjeng berduyun-duyun sapoe eta 1000 Masya Allah karak cecenya Umar jijah heunya urang mah teu nyaho cecenya Umar makana ulah sok loba ngomong sia urang bisa ngabayangkeun zaman Kangjeng seperti eta jadi kagagahan Sayyidina Umar kanaon gitu kajawaran Sayyidina Umar nampak tetapi lunak ketika ninggalikan jah berduyun-duyun poe eta 1000 najul Islam insyaallah cek Sayyidina Umar berarti nyalatin bagus tadi maneh mah ngalarang tapi turun ayat kan cek kana wala tusolli ala ahadin minum mata abad ya sih cek Kangjeng Nabi tuh ieu kalau inget ka dongeng Gus Dur teh atuh aya Cina kawauh Gus Dur paeh anu sok nyumbang segala rupana anakna mohon wasiat ta bapana teh ka anakna kalau aku mati nanti bilangin sama Gus Dur iya apa kok supaya disolatin sama Gus Dur bebejanyana paeh Gus kenapa ayah saya meninggal ya udah kalau udah meninggal tapi ada wasiat kenapa mohon disolatin katanya kabehan bingung masa sih nggak disolatin cak orang NU kabeh nentang kan nggak boleh atuh dia mah Cina cek Gus Dur bawa ke masjid orang NU kaget kabeh ini Gus Dur ada apa sih nggak usah bingung bawa ke masjid katanya orang wasiat kok orang NU kabeh ngalah wudu kan sholat kabeh tapi mikiran Gus Dur ilmuna ti mana tidak disolatin kumaha sih lalakona teh tetep bae bertentangan dengan Al-Qur'an ieu wah bahaya Gus Dur ya bisa jadi isu internasional cenah masa di Indonesia ya Cina disolatin kabeh ge ngaromong di luar tapi ngomong mah ka Gus Dur wani ayo masuk masjid mayit taruh di belakang
KBG kaget, Gus nyolatin mah maitnya di depan, jangan banyak ngomong. Jadi maitnya di tukang. Deket lawang. Ayo maju ke depan. Ya kita sholat zuhur. Usolli pada Allahu Akbar. Sholat zuhur kan kabehan. Beres, udah kubur. Beres, cek anak nanti kok di belakang sih? Iya, sebab ini mah kan lain agama. Kalau agama Islam maitnya di depan. Kalau agama non Muslim di belakang. Oh begitu ya? Iya. Jago Gus Dur batu. Saya lihat kalau nyolatin itu nggak pakai sujud, kok ini pakai sujud? Ini kan teman saya. Udah kubur. Tilok eleh-geleh Gus Dur mah. Masya Allah gitu aja kok repot. Dan eleh kabeh orang enu ge ngatuhan soal lohor. Tuh masalah. Ilon beda ada Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi apalin dan teu doakeun Kangjeng Nabi ge. Apalin tapi nu ditinggali sirna aya rahasia-rahasia anu kurang teu kabaca. Seperti etalah jelema kumaha tukang jeung mah para aulia-aulia Allah ge geus teu kabaca ku urang teh. Lamun masih kene kabaca lain wali. Lamun masih kene kabaca ulama zahir, ulama batin geus moal kabaca kajen ku kumaha ge teliti kurang moal kabaca. Sebab naon? Zahirna seperti eta batin damanya nama ka Gusti Allah mu'allaqun bil arsy. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan ilmuna manfaat kasadayana jeung deui jadi gambaran-gambaran kasadayana tina cerita-cerita para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.